صلوا على محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad adada ni'amillahi wa ifdhalihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Shadaqallahul azim wallahu a'lam bimuradih. Al-Mukarram, pengatur waktu, penata acara, nukusim kuring dipihormat. Al-Mukarram, guru-guru urang sadayana, keluarga besar Cilongok, keluarga besar Al-Maghfurlah, kersana guru besar urang, Abuya, eno ayeuna keur ninikmatan di alam barzah, kedigulung ku cahaya rahmat jeung ridha Allah, keur ngarasakeun sebagian taman-taman surga Allah. Syekh Amar, alhamdulillah bisa menjadi wasilah membawa keberkahan Allah sehingga Cilongok semakin berkah. Doakan guru-guru kita, abah, kakak, adik, semuanya, keponakan, juga turunan, dzurriyyah Abuya Al-Maghfurlah, dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Para alimul ulama, para kiai, para habaib yang sangat saya muliakan, mudah-mudahan menjadi wasilah penolong kita di yaumil mahsyar. Setelah Rasulullah menyampaikan tonggak syafaat khusus untuk memberikan pertolongan kepada umat-umatnya lewat para alimul ulama, lewat para dzurriyyah, lewat para warisan-warisannya, yaitu guru-guru kita. Mudah-mudahan kita bisa berkumpul kembali nanti dengan mereka yang soleh. Sekelumit saja, mungkin beribu-ribu atau berjuta-juta kesan pikeun jalma anu geus pernah ngarasaan babarengan sareng Al-Maghfurlah. Da waktuna ayeuna mah nyaritakeun kasaean Al-Maghfurlah, lain waktuna nyaritakeun kehebatan pribadi, tapi ieu kehebatan guru urang sadayana anu diarep-arep panggerokna di yaumil mahsyar ku urang. Rasana Haji Pendi, Kang Haji Agus nu pangheulana eta. Sabab disebut-sebut wae sirik kuring mah. Da kuring ek nyebut Haji Pendi, sugan Haji Pendi eling ke ka aing. Samubarok. Keuni kabuciet ge teu nanaon. Nangkel ge teu nanaon. Nu penting teu ragrag gitulah. Bunga bagja Kang Haji Agus, alhamdulillah. Mungkin dina manakib anu kantos dicarioskeun ku kersana Abah Haji Im, guru sim kuring. Ketika di Ciberem usia kuring ke remaja 17-18 tahun,
Al-Maghfurlah usia 23 pami telepat. Da beda 5 tahunan usia. Cerita anu dina manakib ketika pengajian kitab pasaran gabungkur mata aya neon kieu boh lam nu koneng gitu. Redup baheula mah. Ketika Aang Al-Maghfurlah di Ciberem keur ngabahas memang aya kilat cahaya. Sadayana ya santri nyarioskeun kilat nu biasa sok peuting korebat gitu nih. Disangkana eta bae ngadadak caang di majelis. Ternyata dibukana sabada bubar pasaran. Da mantena Al-Maghfurlah nuju di Ciberem 8 genep ngan ukur sawengi di Kobong Pusaka. Sanes teu betah ditaroong. Pami ningali Haji Parahan percis. Jangkung alit bodas kapungkur. Lungguh. Saur barudak santri beda ieu hiji. Saur Aang almarhum anak singa. Anak singa, anak maung gitu. Ngung sawengi di Kobong Pusaka sabab kaganggu Abuya Al-Maghfurlah. Ditaroong di arintip. Diintipna naon? Buya Nusa Kobong sareng anjeunna dikaluarkeun sadayana, anjeunna munggah kitab, 4 kitab. Dibuka sadayana hiji-hiji salembar. Surah anu sarara puh nu senior. Aing macan muka kitab hiji ge lieur. Kunaon sih? Tuh intip. Naon? Tuh 4 kitab. Tembus eta berita ka Al-Maghfurlah. Allahumma yarham Aang sepuh Ciberem. Enjingna Mang Uci ulah di Kobong. Di imah bae kuloneun Kobong Pusaka aya bumi. Eta bumi teh bumi Binok. Carogena teh Mang Rohidi inget keneh eta. Di dinya we bayar sakamar mah ngontrak. Al-Maghfurlah teh di dinya. Do kaganggu di Kobong. Aneh gitu. Tata keanehan teh tos aya eta. Urang mah hiji ge lieur. Ieu mah 4. Ayeuna ngalih ka bumina Binok sareng Mang Rohidi. Ternyata teh jongjon di dinya oge da panasaran kabeh santri. Ayeuna dipisahkeun atuh migit nerang wae mutolaahna cenah eta. Ternyata beres pamitos beres ngaos emang leres Bah Haji Im. Biasana Aang upami balagan upami pasaran duga tabu 1, tabu 12, tabu 1. Ketika Al-Maghfurlah di dinya tabu 10 beres. Panasaran sadayana. Ditaroskeun kunaon Aang tabu 10 beres. Hayang meongna ilmu di dieu. Nyebatkeun aya meongna ilmu. Ketika bubar tos beres masantren pasaran namanya dibuka. Di mana eta cahaya lain kilat dak. Panaang maka sepuan nyebutna teh dewek aya nyalira teh. Dewek mah nempok. Tina luhureun sirah Mang Uci eta cahaya lain kilat. Teh kamari sim kuring nguping rekaman Bah Haji Im nerangkeun eta sok ngalenyap. Bener da urang nyangkana kilat harita mah. Bahkan sim kuring bare ngabuka eta rahasia nuju haulan di dia pertama tah. Sim kuring diulem Pungkur 2013 pamit telepat mah. Begitu Buya sumping kuring rek naik pancakaki. Kumaha sora Buya bari ngarewas. Haji, ulah dicaritakeun di Ciberem. Isin kaula. Ya Allah, hampura Al-Maghfurlah. Pasti nyaksian ieu ruhun ayeuna. Sia Sepu Barok teu bisa dipercaya. Sia Sepu Barok teu bisa dipercaya, teu bisa nuna rahasia. Kukuring jawab ayeuna, punten Al-Maghfurlah. Tos teu janten rahasia. Dan nu gompak ngabongkarna rai Abuya. Ta ieu teh jelemana Baji.
ulah nyalahkeun ka abdi, ulah tah ieu tah. Ngabongkarna anak kuring mah nguatan gitu. Ameh duaan kayak dipanggil. Subhanallah. Ieu kaunikan, keanehan Abuya itu baru dari salah seorang. Encan anu sering sasarengan, anu sakobongna, pasti lain deui kajadianana. Yuk udhkuru mahasina mautakum. Sebut-sebut terus kasayan-sayan jalmi anu mulia sabada wafat. Ketika kita ngingat cerita bersama beliau, insya Allah rahmat diturunkan ku Allah. Rahmat diturunkan ku Allah. Inda dzikris sholihin tanzilur rahmah. Ketika kita mengingat orang soleh, maka kontan Allah nurunkan rahmat. Yakin teh ya malaikat rahmat hadir. Insyaallah unggal peuting cilongok berkah nu hadir ka bawa berkah. Ya Allah singagupayan ka urang sadayana. Bisi di dieu nu kakarak datang ka dieu nganukur ngadenge beja. Sekarsana Abuya pupus can aya rasa tertanam rasa cinta dina hatena. Maaf sim kuring hayang ngabuka sarerea. Coba tungkul sasarengan, tungkul sadayana. Urang ngaoskeun sholawat nganterkeun ka cinta urang ka Nabi, nganterkeun cinta urang ka Abuya Al-Maghfurlah. Tungkul bari bayangkeun wajah Al-Maghfurlah aya di hareupeun urang ayeuna coba. Coba nu di jero, nu di luar. Tungkul bayangkeun wajah Abuya aya di payunan urang. Wajah Al-Maghfurlah aya di payunan urang. Asupkeun kana hate urang rasa cinta, rasa mahabbah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sadayana. Sallallahu alaihi. Bari bayangkeun di hareupeun urang aya guru urang ayeuna hadir. Tetep wajahna ku urang. Ya Allah, tanamkeun rasa cinta jeung mahabbah abdi ka guru abdi kersana Al-Maghfurlah. Sambungkeun ka cinta jeung karindu abdi Abuya. Abdi sono Abuya. Abdi rindu. Gero abdi sadayana. Gero abdi ku cinta jeung kanyaah Buya engke di yaumil mahsyar. Moal pareum ka sono jeung karindu abdi. Salila nasihat sareng doa Buya aya dina batin abdi. Ya Allah, jadintenkeun ahli syurga guru abdi. Ya Allah, hijikeun guru abdi sareng jalmi-jalmi saleh jarang para aulia Allah. Mugia ieu wengi jadi saksi kanggo abdi sadayana. Abuya Al-Maghfurlah guru abdi sadayana ahli sae, ahli khair. Allah karim.
sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anu kakarak nguping tos bahkan kakarak ninjak Cilongo sabadana nguping wafat guru urang sing asupkan hatena rasa cinta jeung mahabbah ka guru urang ieu anu geus kebel babarengan sing tambah kuat kadeudeuh jeung ka cinta ulah mutuskeun sanad sabab ieu sanad urang sanad kailmuan urang sanad tarekoh urang sanad zikir urang sanad wirid urang supaya urang digero ku anjeunna di yaumil mahsyar kula yakin sabadana al-maghfurlah insyaallah bakal muncul regenerasi Mutiara Cilongo. Yakin insyaallah urang moal putus silaturahmi ka ilmuwan urang. Sambung ka duriyah-duriyahna. Sambung terus ka keluarga besar abah di dia abah sepuh. Supaya urang digolongkeun aya di pengkeureunanang ge. Amin. Ya Allah ya rabbal alamin. Seueur kajantenan, kaunikan, keanehan termasuk warokna kaapikanana kersana al-maghfurlah simkuring nguping ti rencang-rencang SD abuya anu silaturahmi ka kersana Abah Haji entoh nyaritakeun waktu keur di SD geus katingali warokna main congklak cenah baheula jeung babaturanana abuya teh keur di SD meureunan eta main congklak bubar aya sireum di dinya di tempat sireum nu hiji nempel kana acuk abuya al-maghfurlah guru urang di dieu begitu dugi uih ka bumina ditingali aya sireum diuihkeun deui ka tempat main congklak eta sireum subhanallah nepi ka rencanganna ngiringan terkeun tibang sireum atuh we cita init sorangan berewe alamatna da moal nyasar subhanallah tapi ieu cirina geus ditujuhkeun ku Allah di SD keneh geus katingali waroina atuh humorisna familiar al-maghfurlah teh masyaallah humoris mungkin kula ingat 3 kali sapanggung pasti babak belur ngaji kula heulanya kaji mangora keneh siap bah mangga bener dibabad habis-habisan nyaritakeun jelema ngabring reka surga. Cek malaikat, reka mana? Surga. Buka amal naon? Tahajud. Di mana keteranganna tahajud asup ka surga? Di guru. Sa guru sia? Sa Mubarok. Geus panggih jeung Sa Mubarok. Encan, ulah miheulaan sia, songong. Cicing tungguan. Terus joldi jelema ditanya ku malaikat, "Di mana?" Ya ti dunya. Heueuh reka mana? Reka surga. Boga amal naon? Duha. Nyaho ti mana salat duha asup ka surga? Ti guru saha? Sa Mubarok. Geus panggih encan, ulah miheulaan sia songong. Tungguan guru sia. Surah Al-Maghfurlah eta kuring serius asa bangga eta diangkat kitu tah. Wah, murid-murid aing ka surga. Ai endingna eta menyakitkan. Pas ujungna torojol cek buya Hasep Mubarok bijil keur diborogod ku malaikat diborgol otak aing ngalenyapna astagfirullah aing tadi ngangkat ayeuna ngabebeutkeun cek eta nu rek ka surga haji geuning ditalian ku malaikat surah Al-Maghfurlah ngajelaskeun si horeng nyana is Asa Mubarok tukang ngabejaan kudu tahajud kudu istihoroh kudu duha nyana teu migawe tak ieu cenah kaburomaktan teh nuki astagfirullahaladzim kabaturnya angan mawa obor kapali dieu nyana nu nincak tai astagfirullahaladzim tapi teu mantak nyeri hate. Justru tina kalimat eta nu aku al-maghfurlah disampaikan jadi pecut. Astagfirullah nuhun.
Buya nuhun. Iya, ngegebot diri teh bener iya. Encan tapi kan can sadar. Di harita sadar asep bubarok encan. Pugu ngarep yang digebot deui. Tapi enak ya, abaji emo, abaji entoh, abaji iim, insyaallah siap digebot. Tapi gebotanana penuh dengan rasa cinta. Makanya salami iya Abah Haji Pendi, Abah Haji Agus dibantai, dibanting, masya Allah. Semakin mahabbah, semakin cinta. Namun sababna gebotan-gebotan al-maghfurlah disertai dengan cinta, bukan dengan dendam. Leres deh. Mana sok? Nya kasinggung harita keneh, tapi ujungnya semakin rindu dengan pecutannya. Semakin rindu dengan tamparannya. Karena tamparan beliau adalah disertai dengan hidayah. Ka urang datang hidayah. Bahkan cerita Abuya al-maghfurlah nya heureuyna ta ieu ka makola. Sadatna kiat ti Abah Jentoh. Disuguhan tuang Abuya teh cenah. Biasa ileungeun sabelah ka dieu. Da lewak teh ti kotok. Kana panangan Buya. Ari kokobok ku piribumi sieun disangka geus beres dahar. Abuya ya al-maghfurlah ya cerita lucu. Abu Nawas eta. Wali Abu Nawas ge. Wow, 1000 hujah ya di Abu Nawas. Kokobok sieun pajarkeun geus dahar. Teu kokobok nyatu ieu ti kotok ngaleungeun. Di dieu jalan ya Abu ya. Hujahna eta perjalanan hujahna hebat. Hayo teh cenah, jeng geura tuang hayo. Sanes cenah caur Abu ya al-maghfurlah. Kalau mah asa teu pararuguh rek dahar teh, inget ka dulur. Dulur teh opat cenah. Ari ieu kotok kumpul di dieu teh. Dulur teh opat. Jararauh nu hiji dileuweung bari ieu disusutkeun bersih tah. Itu sahibus sanadna teh Abah Jentoh. Nu hiji lemur jauh bersih. Tinggal nu tengah. Nu hiji tah di luhur. Bari ngambean bau henteu. Geus leungit encan ya bauna di luhur, di tengah-tengah gunung. Oh, geus leungit bauna. Tanu hiji deui mah deukeut sisi laut. Kana kobokan, sak deukeut sisi laut nu hiji deui dulur kula. Jadi kula teu geunah rek dahar ge inget ka dulur. Ya mantos beres rapih bersih. Saur pribumi geus tong mikiran dulur, mikiran dahar bae heula sok dahar heula. Nya ayeuna mah bade can tuang. Bade tuang ayeuna mah bade can. Ya Allah, ya Rabbana, ya al-maghfurlah. Subhanallah. Percis doang asa bubarok eta kitu. Ngadongengna teh. Amin gitu. Nek munge ngaduakeun aing teh. Dah yang di aku. Haji Poroli gitu carita-carita tadi. Sohoreng sumberna ti dia, ti Sohibul Hikayat. Ti al-maghfurlah selalu menghibur hati. Ketika kalimat yang disampaikan lain pinekeun tapi asup kana hati. Mudah-mudahan urang sing digerong ke yaumil mahsyar. Ulah pareum, ulah eureun ka cinta urang semakin kali harus semakin bertambah mahabbah jeung cinta urang. Tapi ingat saur Nabi buru geura ala ilmu samemeh eta ilmu indit. Sahabat naros kumaha inditna ilmu Gusti? Inditna ilmu di mana nu nyekel ilmuna geus indit. So kaya anu can panggihna carang-carang pan hanyakal ayeuna mah. Nu boga ilmu na geus indit. Ya Allah, ayeuna aya wargina sadayana keluarga besar Cilongkok insyaallah bisa nyampaikan sadayana ka urang ka santri-santrina ka jamaahna ulah putus silaturahmi. Mudah-mudahan manfaatna sakitu simkuring sweet of memory mengenang masa lalu yang indah tentang al-maghfurlah sosok ulama yang soleh yang istiqomah. Teu bisa
aturan hukum anu dicekal ku anjeunna didukeurkeun jeung dunia jeung jabatan. Inilah ulama yang istiqomah. Bahkan mungkin Al-Quran termasuk hizbullah, golongan Allah. Anu istiqomahnya kalau keimananana teu bisa ditukeurkeun jeung jabatan, teu bisa ditukeurkeun jeung miliaran triliunan. Cek anjeunna haram nya haram, cek anjeunna halal halal. Sumberna di Allah jeung ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.